Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Murid-murid kumaha damang tepang deui sareng Ibu Abila dina pelajaran bahasa Sunda. Murid-murid sadayana dinten ieu urang masih dina materi pangajaran 2. Teu karaos atos nincak dina pertemuan 5. Yuk urang lajengkeun diajar bahasa Sunda dinu pangajaran 2 dinu materi salajengna. Materi dinten ayeuna nyaeta ngeunaan ngajawab pangajak batur. Ibu miharep saatos hidep sadayana diajar dinten ieu. Hidep sadayana tiasa latihan, tiasa nyarios, tiasa nyeratkeun ngajawab pangajak batur sareng nyeratkeunana kana aksara ngantet atanapi huruf tegak bersambung. Ayeuna urang buka bukuna, urang diajar ngadamel kalimat pangajak. Nomer kahiji, urang diajar di rorompok yuk, tah eta mangrupa hiji pangajak. Kira-kira kumaha waleranana atanapi jawabanana? Tiasa ngajawab hayu upami kersa, sareng tiasa ngajawab moal upami henteu kersa. Upami sapertos dina conto, urang diajar di rorompok yuk, waleranana hayu tapi abdi bade wawartos heula ka emaknya, tah sapertos kitu ngajawab pangajak. Nyaeta ngajawab pangajak tapi urangna henteu kersa kumaha ngawalerna ku jawaban anu sopan. Contoh, urang ameng di bumi mira yuk, kumaha waleranana? Moal abdi bade ngerjakeun PR atanapi moal abdi bade ngabantosan emak di bumi, tiasa kitu. Tos ngartos sadayana? Upami atos ngartos ngajawab pangajak dumasar kanu carita anu aya dina buku, hidep sadayana ayeuna urang nyalin kalimah. Nyalin kalimah ku aksara sambung atanapi kantet, teras benerkeun ejahan sareng tanda bacana. Contoh sapertos kieu, nomer hiji, Dini sakola di SD Panorama 2. Tah seratan huruf tegak bersambung atanapi aksara ngantetna sapertos kieu. Dini sakola di SD Panorama 2. Contoh kedua, Pak Ade gaduh putra namina Deni. Dina contoh kalimatna masih teu acan leres tanda baca sareng ejaanana. Pek ku hidep disalin, dilereskeun ejahanana katut tanda bacana nganggo seratan aksara sambung atanapi kantet. Biasanya sadayana mangga dikerjakeun dina buku sewang-sewangan. Nah, murid-murid mung sakitu materi anu ku urang sadayana diajar dinten ieu ngeunaan dina ngajawab kalimat atanapi kecap pangajak sareng nyeratkeunana kana huruf tegak bersambung. Dugi dieu materina, minggu payun disambung deui sareng Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.